Ayah. Iya, Bunda. Mencari sosis. Woi, pasca bangsat. Ada. Weh. Ngalamin baik sih. Nya. Pugu, aing kadi itu Pak, tanya lah aing. cuman gawe di Pak Haji ya. Duit. Oh, bejana tuh ke mana lempang lah? Di Golden. Omongan buah. Aing kan gajian dak. Bohong. Nya sia. Digaji unggal poe ge. Tanya ho, unggal bulan aing. Dibayar unggal poe. Oh, unggal poe. Atuh pan unggal poe ge pan teu selalu unggal poe gajiana. Bohong. Kita kiraan. Can gajian dak. Goblok. Oh, pugu eta aing capek jasa gawe doang ho. Pugu gajian. Eta kumaha mending ulah gawe. Gas lah tinggalkan baik Pak Haji mah. Oh tuh ai kita diteruskeun mah sia. Supportna ho. Aing lembang deui ka kebon. Tinggalkan. Oh, tetep aing semangat. Daripada tuh. Goblok jasa. Woi. Budak malah semangatan aing. Temen teu boga duit. Sok menang duit deh. Itu tuh ngadumel na tuh. Aneh. Bener minta eureun. Saya jadi support cenah. Jablok. Untung Bunda Hes. Jadi aing bisa bebas ke mana-mana. Sebenarnya kota sih ada kaos dia saing. Kurang sih kamu. Hoi. Hoi. Kurang sih. Hoi. Aduh. Siang. Burung baik. Sebenarnya bukti. Kurang sih kira. Jelas. Belum bahaya. Ego malah nyelukeun banget. Sial, nabuk-nabuk baik. Bangsa. Ih, tangkal sengon nu meula komeng. Sakieu bae atuh. Nok disiram meureun. Pak Haji tuh. Woi, Pak Haji. Tuh anak bosnya tuh, si Komeng. King baik. Sisingku naon? Ya, si anu bosna. Ini ngelamun baik tuh. Ayo nyampe ditabuk yuk, kunyana. Waduh. Di mana aing nanya nak? Di mana? Itu di situ di Gang Haji Sanip. Waduh. Pantesan teu kajeuleuh-jeuleuh yang taina yeuh. Pusat. Maksudnya ngan lantai Komeng ngomong Pak Haji. Maksudna babatoknya nak teu kajeuleuh. Geus atuh. Ih, wah di situ. Sana. Oh. Dasar jelma Non. pikun. Daguk nih. Kata komeng tah. Mang, sia kunaon eta ngalamun bae? Pak Haji urang nanggon di kebon tadi. Lah ngalamun atuh. Pak Haji izin ka pajar mah Pak Haji teu mere duit ka sia. Banget sia. Teu nyaho sanu malingna. Lain eta. Ieu. Sia ulah ngalamun bae. Kayak maka pajar Pak Haji teu mere duit ka sia. Oh, atau emang can pernah diberi duit pertama gawe ge. Heueuh nya. Yang geus bae. Ayeuna jual bae teh. Engke duit mah jeung Komeng. Oh, bener Pak Haji. Bener. Geus ka ditu. Ayeuna ka ditu lang di kebonnya. Aduh, karunya aing nyelok Komeng. Ngalamun bae. Ya ada. Woi, Pascal, kemana sih ya? Biasa. Orang mah tukang ribut. Neangan piributeun. Gila taing. Sekebal itu olahraga. Mana tadi Komeng ngeselkan deh. Ayo jadi. Ayo tila. Oke. Kemana ka dia baik? Dia
Aing medik ngajar Celina pokoknya mah ribut. Oke, Nun. Wah, mantap jasa ya Pak Haji, bagus jasa yang tengah jual embe. Weh, bapak duit ya? Duit emang dah. Duit. Undangan kemana sih? Duit, Timah. Oh, duit. Pan. Dan aja ke tempat ke anu lampu nak kelip yuk. Disko teh disko. Oh, lu, ya tembung duit nama, Pak. Aing tas ngajual embe lain kebo. Udah amat dek ngejual pawon ge. Yang penting saya ini jeung urang. Yuk. Katanya harus ya. Nah, naon sih? Tah. Awewe baragus jasa. Tah. Baragus. Tuh. Non. Awewe saya tak. Loba bukan mendiskuti kita. Mabuk, Kita mabuk. Edan. Embung Edan mah. Awewe. Lebih jasa di tempat tukang ayo. Oh. Hayo tuh. Yuk. Ayo. Ini sebagai inceran awe ya, bukna panjang. Ayo ga. Ayo. Mantap. Oh, duitnya segepuk. Jasa duitnya lo. Oh, sebutin puas jasa urang. Pastilah. Mana yuk komeng? Ngajual embe kebal jasa. Nah, petangkeun bae ku ka kandangnya. Aing udah setuju ya Allah ya. Bos gila. Aing biang doa geus ieu lagasunya sayur. Puasnya saya Pak. Aing biang genep awewe ya. Berbagai macam. Aduh. Anu liang nangigir bae. Sendal. Ya, baru. Iya, orang lah. Beak, beak. Aduh. Dagdog. Buset. Kosong kandang be aing. Wah. Dijual kabeh mah ku komen yuk. Mas jasa. Neng non ya. Buset. Udah geus kebal teh kikian. Aduh. Aing mending ngeberi liat bujal tadi. Saya kesut. Aing mah irungna. Aduh. Lelah. Meng, mbak aing ke mana? Segitu lobana. Jual kabeh ku sia. Oh, poe Selasa ini mah. Mbak aing ke mana sakitu lobana? Oh, kan tadi Pak Haji nih tengah jual. Dijual kabeh ku urang Pak Haji. Maksud aing jadi cukup ulah kabeh. Terus duitnya mana? Beak duitna pakai pesta tuh jeung pascol. Non itu Non Pak non jasanya. Aduh, Gara-gara orang lomba. Banget sia yo. Hah? Aduh, aing keur mabok ke kita ke kebon. Balik lah. Pak Haji, maka pesta ke orang. Aduh. Pasti sia ieu nu ngarajakan. Hah? Saya ngegas Pak Haji. Hayo, aing nu ngebakin duitna. Aduh, puas jasa. Berangsat sia. Serial sia. Aduh. Sia. Bro, main tambah nih. Action. Sini. Ya. Sini tuh, sini. Nih. Nih.
dua tuh orai.